Dalam sedaya sehat, cangkel aja, semangat kene. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebedil jalan kamakam jalan detik nu hadir kalintang seueur nu ngajawab salam asa saeutik daun salam anu pikeun nu ngajawab salam sing laloba duit. Jadi yakin resep keneh kana tibatan ngajawab leres daun salam buah kentang nu ngajawab salam sing lalunas utang gaduh kan didoakeun uih ieu pangaosan nu gaduh sametan sing lalunas syaratna hoyong bacaanna teh ijazahkeun bade ditampi tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi mayar hutang. Bayar. Yang lunas so bayar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La Al-Mubin Muhammadur Rasulullah Sallallahu Amin. Wahai jamaah semua, mari kita berkumpul menyanjung Nabi dan Rasul. Semoga doa terkabul. La ilaha salli wa sallim wa barik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fi sabilillah. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq al-hadis. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Angkat pandangan sadayana. Allahumma ya Allah mugi Gusti ngaberkahkeun abdi sadaya, manjangkeun yuswa abdi sadaya, menjembarkeun milik rezeki abdi sadaya, ngangkat harkat darajat abdi sadaya, jantenkeun keluarga abdi sadaya keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, jantenkeun turunan abdi sadaya turunan anu soleh solehah, pupuskeun abdi sadaya dina kayan husnul. Ya Allah bi'a sadayana ya Allah bi'a sadayana ya Allah bi'a ya Allah bi'a ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Husnul Khotimah. Ibu-ibu tujuan ngamos teh ameh naon? Ameh urang ujung-ujung nama pupus husnul khotimah. Ibadah sholat puasa ngalaksanakeun kewajiban eta pupus urang husnul khotimah. Urang loba sholatoh ngalaksanakeun umroh hajian eta tujuanna supaya urang pupus husnul khotimah. Manasib kuring sok ngadoa ka Gusti Allah, Gusti pupuskeun abdi di Mekah, ameh tiasa dikuburkeun di makom Mahmud. Gusti pupuskeun abdi di Madinah, mudah-mudahan abdi tiasa dikubur di makom Baqi. Sebab naon cenah malaikat dongkapna marios amal kasayan jeung kaawonan dina kuburan makna jeung Baqi. Insyaallah dongkapna kalayan ngangge adab huruf salah. Coba lamun datang ka makom diparakan salah di dieu geus kabayangkeun dongkapna pasti bari ngeundeug-ngeundeug kana kuburan urang. Dongkapna moal huruf salam sebab naon? Urang macan puguh boga amal anu sae. Ustaz, para abdi teh sok ngaos. Belum tentu ngaji kita membawakan amal baik buat kita. Tergantung innamal a'malu binniyat. Tergantung pas waktu rek tolab ilmuna, pas waktu rek sedekahna, pas waktu rek umrohna, pas waktu rek hajianana, apakah dia sudah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
puja urang sangakeun ka Gusti Allah Azza wa Jalla. Saribit kali pujina urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Tasyakur binikmah urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan kudroh inayah izin di Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok ngaroyok di Ilhaqlah Pondok Pesantren Al-Intidom Parakan Salah di bawah pimpinan guru urang sadayana. Mugia pangersa Abah sing dipanjangkeun yuswa. Sadayana amal nu ngaos di dieu mugi sing dikocor golontorkeun ka mantena. Tur ieu pondok pesantren mugia mesing ditambih-tambih keberkahan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salamna mugia salawasna dicurahkeun kanggo junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah kanggo para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'atna. Mudah-mudahan urang sadayana jamaah maulid anu cinta ka Kanjeng Rasul mugia mesing kaangkeun janten umatna baginda Rasul amin. Mugia urang sadayana engkin di yaumil akhir kenging pitulung ti Kanjeng Rasul amin. Dilungsuran syafaatul uzma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammadin wa nawaiha salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyati abdani wa shifaya Ejir resep salawat, akan resep salawat, kang santri resep salawat, di santri resep salawat. Bila mana rezeki urang sesek, salawat terus. Hayang sehat awak, salawat terus. Hayang harmonis keluarga, salawat generkeun. Ashara hancur, salawat luncur. Angkat komelah kang santri di santri barokah sholawat bakal kenging jodoh anu paling pangsek saya hati Gusti. Ingat ibu-ibu nu boga urang kali di pasantren gentong harilah keun wae eleh orang keneh mah dijamin ke sekolah tak pasti ngelehkeun matur. Insya Omo anu di pasantren di pondok pesantren Al-Intidom ieu sim kuring jadi saksina koseueur murid-muridna anu diwuhan keberkahan Gusti Allah. Salah sabeus muridna santri resep sholawat, ini santri resep sholawat. Bila mana rezeki urang sesek sholawat terus.
hayang sehat awak sholawat teruskeun, hayang harmonis keluarga sholawat gederkeun, asmara hancur sholawat luncurkeun. Mantap pemelah kang santri nyi santri barokah sholawat bakal kenging jodoh anu paling pangsai-sai nati Gusti Allah. Ngatak ibu-ibu nu boga burangkali di pasantren kentong harilah keun wae eleh ngorakeneh mah dijamin geus kolot pasti ngelehkeun batur. Insya komo anu di pasantrenkeun di pondok pesantren Al Intidaw ieu sim kuring jadi saksina tos seueur murid-muridna anu diwuwuhan kaberkahan ku Gusti Allah. Salah sabios muridna Mang Ruslan anu ayeuna ngaulang nguriling di pamuruyan kaangge ku jamaah sanes ku alus ngajina tapi ku barokah ti Gusti Allah nu dilungsurkeun ka anjeunna. Ngandak upami gaduh burangkali ka para bapak para ibu pasantrenkeun insya Allah barokah. Kersana saderek penata acara pengatur watos anu kusim kuring dipihun matur mudah-mudahan mantena diberkahkeun ku Gusti Allah amin. Kersana pun guru abah hapunten pisan nu kasuhun mudah-mudahan abah Al Intidom di dieu ku barokahna ngayakeun maulid nabi di pasantren ieu, ku barokahna ilmu diajarkeun, mugia doa terbaik ti urang sadaya kang abah, mugia mantena sing dipaoskeun yuswa bari barokah, sing dilancarkeun milik rezekina, sing ditambih-tambih berkah ilmuna, dekakantun ka para ajengan, para kiai, para ustad, ustazah anu aya di kampung naon ieu teh? Cimanggu. Kampung Cimanggu. Parakan salat jeung sekitarna. Mugia para ajengan guru-guru sim kuring sadayana mesing diwuwuhan barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kali para ibu, santriawan santriawati, turkum jamaah sadaya nu hadir di tempat anu zahir anu gaib sebab sing yakin bahwa di majelis ilmu lain nu zahir unggul hadir gaib pun hadir. Saha eta malaikat anu diturunkeun ku Gusti Allah kanggo marengan jalma-jalma nu keur tolak ilmu, jalma-jalma keur senandung sholawat insyaallah. Intastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdibin. Di saat-saat urang cenah nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal ngalungsurkeun pitulungna ku ngalungsurkeun bil malaikati para malaikat anu jumlahna teu kaketan kanggo maturan doa urang. Sebab naon urang mah doana can puguh ijabah. Betul. Beujeu sok kaseang kene jeung caroge. Sok ngomongkeun kene tatara. Sok lanjut kene ngaurang. Sok pokona osok we ceuk. Nu sok kabina lamun tatangga balanja. Ya. Nu sok kabina lamun tatangga meser motor saha? Ojo, barang, amin. Anu osok bibirna jadi loba, lamun batur loba masalah saha. Ojo gini bae. Itulah hebatnya wanita. Dia makhluk taat, dan segala taat. Betul. Terus, so di dia pengawasan ibu-ibu di tanah. Sok minum darah sabar 40 ekor sabar 70 80 terus di bapak-bapakna dinten naon sok sabar 10 duka bapak-bapak sok sabar 10 di dia saya ayah pinu sote pusan
tiap majlis, tiap masjid, tiap musola ada minuhan pengajian ku zaman ayeuna ibu ngantak didoakeun sing jaradi ahli surga. Lamun teu ngarempag larangan ti Gusti Allah. Naon cing cenah ustad kunaon aya dalil bahwa awewe teh loba keneh di neraka tibatan di surga, padahal mah Senin ngaji pinuh ku awewe, Salasa pinuh ku awewe, Rebo awewe, Kemis awewe, Jumat awewe, Sabtu awewe, Minggu. Betul? Damun aya muludah 7 tempat ngeriling ciga kolecer. Bajuna kos kieu Senin coklat, Salasa berem, Rebo pink, Kemis biru, Jumat hejo, kabeh menangan. Betul. Ece tertawa di atas penderitaan suami. Ece bungah gonta ganti baju. Salaki gugut nyaran kutu nu teu kapanggih. Betul. Laras teh Kang, pusing teh boga pamajikan nganyuk wae. Dengekeun ku jejeber. Eta salah sahiji anu ngahalangan abus ka surga, eueuh ridho tinu jadi sa'i. Teu aya ridho tinu jadi caroge. Tapi Ustad atupan hayang gaul kos batur, manya make baju teh nu belede ari ngaji teh. Tak berarti salah ece boga salah kina pangedulan. Betul aja. Ada wanita yang matre, betul. Yang ada adalah suami kere. Dalam tepikakeun ece dibere duit sapoe 500.000 nganyuk mah. Berarti ini salah sah. Pasti ya saya balik ke dia. Jamaah rahimakumullah, dinten ieu urang sadaya kumpul ngariung di ieu tempat kanggo ngariah-riah kalahirana baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bungah sedih, bungah pusing, bungah juet. Ning ece nu di belah ditu mah aya we nu kieu. Maksudna nempokeun cacak naon? Hari urang maulid deh kudu kayaan bung keur bunga ngariah-riah aya hiji makhluk nu dipedakeun dina sasi mau saha eta teh makhluk teh basar kal basar, makhluk biasa, manusia biasa tapi luar biasa. Sarua teh jeung urang sarua, aya socaan, aya irungan, aya cepilan, aya panangan, aya sampean, aya rambut ngan luar biasa. Kasepna seperti kumaha kasepna teu kabayangkeun. Akhlakna seperti kumaha akhlakna paling mulia. Eta junjunan urang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngan tak kudu bunga. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad mah kudu bunga. Kayaan di dunia urang pas-pasan, kayaan di dunia urang samporet, tapi dijamin di akhirat urang bakal ditulungan lewat syafaatul ujma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mungkin dina hiji masa di arah-arah masar kabeh jelema cenah digiring-giring ku malaikat jabaniyah. Ece nu sok ngaji, ulah agul ku ngaji. Ulah agul sebab urang mangges dipicin ge dosa dipulung deui. Sok jujur jeung dek jujur ce. Bijil ti imah man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Bener bijil ti imah nama kalayan aya dina jalan jihad fi sabi keur dina jalan untuk ilmu. Wih ka bumi ayeuna contoh garis rapi. Wih ti dieu nu pertama diranggem dialunkeun naon? Nya abah belegug teh kitu.
Nu kadua di dicoplokkeun naon? Hiji tiung, kadua baju. Diganti ku baju anu lek kulantaran hareup nongkrong di hareupeun im aya tatangga liu. Atuh sia teh jang naon geus micen dosa mulungan deui dosa. Harudang 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 panas 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 pasti jawabannya ha panasna arah-arah mazhab. Ya Allah ya Karim jalma teh cenah aya nu kekelebekan sa mumuncanganana, nu kekelebekan sa tuurna, nu kekelebekan sa cangkingna, nu kekelebekan sa dadana, nu kekelebekan sa tikorona, aya anu laput kana mastakana kulantaran naon eta jalma ngarasakeun panas kulantaran manehna gede dosa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dosa hakul adami utamana pamajikan ka salakina salaki kanu jadi pamajikanana. Salaki pagawean yen dosa wae. Pugu-pugu gablek duit 150.000 dibikeun 100.000, betul? Nu 50 disumputkeun dina lepis kantong nu leutikna teh. Eta teh jang meuli eupan. Kadang-kadang mah jang meuli da penting kene udun tipatan nyenangkeun anak jeung pamajikan. Oh mau tukang ngadu hayam hampura coy. Ieu mah da eueuh di dieu mah lingkungan pasantren di Uing di Cibadak. Tukang ngadu hayam bayangkeun, bool hayam jam 6 isuk geus diburaan. Betul. Nah, ari awak manehna anakna pamajikanna culadih da candi kumaha-kumaha. Eta dorakana urang ka Gusti Allah. Jamaah rahimakumullah. Wayahna jeung akang lamun urang ngaji ulah bangga ku ngaji urang, mun urang sedekah ulah bangga ku sedekah. Lamun urang umroh jeung haji ulah bangga jeung umroh haji urang. Betul? Dengan di Indonesia unggul haji aya di ngaranan haji. Coba di Malaysia aya teu Haji Ismail eueuh, Haji Furqon eueuh. Furqon Ismail Nana Indonesia hunkul dimelekan haji. Secara tidak langsung orang yang memberikan label itu akan merasa bangga pada dirinya. Riak teu tika aya di ditu mau disebutkeun ngaranna mah da beusi abus kana gibah. Aya nu balik ti Mekah di gorowan teh lamun teu make ngaran haji mah da tedekeun ngalieu. Pak cek tetanggana teh angge haji Pak Kiai haji ngalieu teh nuhun di dia aya nu kitu orang mana aya jelema amit-amit tiap ibadah niatkan karena Allah. Sodako abah ayeuna keur ngabangun kobong santriat terang abah nuju ngabangun uninga teu siapa palebah urusan arek sodako we bicara rumput abah lagi uninga gebleg aing sing jento atuh ayo tadi cecengiran ayo palebah ditanyakeun diajakan sodakohan siap teu Kiai ngajak sodakoh, Kiai sodakoh pagede-gede jeung baik sodakohna. Ayo urang niatkeun naon? Mudah-mudahan ieu pembangunan asrama santriat sing berkah lancar amin. Jang anak incu urang sadayana, jang lembur ieu sabab hiji lembur bila mana aya pasantren nu ngajarkeun alat, nu ngajarkeun fikih jeung sagarupana ieu lembur bakal dibarokahkeun ku Gusti Allah. Coba bayangkan lamun eueuh pasantren nu ayana tukang judi, nu ayana tukang zina, nu ayana tukang tipu, mangka ieu lembur bakal diajab ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngantak kudu nyaah ka kiai. Nyaah ka kiai. Nyaahna eueuh ya Allah ya Karim Gusti, meuli terang-terangan eta mah. Nyaah me gampang nit. Menta cai aya nu gering ka saha? Aya nu ngajuru hese menta cai ka saha? Memangna nu ngareuneuhan kiai sih. Siap sedekahan?
idza matabna adama in qata amalu illa min salasin, bila mana anak cucu Adam pupus mangka pegat sargopa amalna kecuali salasun tilu perkara anu kahiji sodaqotun jariyah. Paham? Mugia rezeki nu bakal dikeluarkan ku ece maka dinten ayeuna alif agen ikhlas karena Allah sing dibalas ku surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngadeg sadayana siapkeun sedekah terbaik kusim kuring keun diamparkeun sorban uing. Perhatosan, ieu sorban hargana 1.700.000. Lamun diabusan duit 2.000 teu mikir. Atuh aing menang nganyukeun lunas 4 bulan. Siap. Ngadeg sadana ngadeg. Urang sholawatan bari sedekahan urang khususkeun hasilna urang pasikeun ka Pondok Pesantren Al-Intidom kanggo mantosan pembangunan asrama santriat anu nuju dibangun. Sok ngadeg sadana, Kang ngadeg sadana. Sahan balik. Bangga Ustaz. Awas aja. Tahu tuh. Baru-baru ngin. Ayo ngaji, Ustaz. Ayo ngaji, Ustaz. Ayo nuwangun ka bayu. Saha nuwangun duet salat. Ibu-ibu neng santri nu salat nahan. Ayo saha nonton. Ayo nonton tuh. Cepat. Wah neng aing murid abahun wangian. Toh. Siap. Salam bade. Ujung bade. Salam bade. Wantun ke payun. Bade. Duit ayam tapi izin. Kemudian saat bapak-bapak dahmung imam itu bapak-bapak salatun nanti pagi yang udah semuanya ya diminum gitu ya panggung di kawah panggung di mana ya baik nanti coba umur saya matun matun sama untuk suganti ini mereka hari Masya Allah jamaah rahimahullah Allahumma sholli wa sallim wa barik anu ngidap belah dia beresan terus dijikan aja anu dinadus awas kusin pi nakana sawahnya insya Allah rek sepangawasan iya geus menang hiji pahala pahala sodako jadi ridho ikhlas mugia mengeluarkan sedekah ridho ikhlas sing dibalas barokahnya anu gaduh bisnis sing lancar bisnisna anu gaduh kahoyong sing ijabah kahoyongna sing diangkat harkat derajatna ya Allah ya Rabbal anu kadua nu bakal dibakal kurang ka alam akhirat naon au ilmu yungkafa'u bih ilmu anu diamalkeun akang amalkeun ilmu akang amalkeun ilmu aja ku aja namun ustaz ngamalkeun ilmu lain kiai lain ustaz deh lain kiai jeung ustaz hukum ngamalkeun ilmu akan bisa macul ngamalkeun ilmu macul akan bisa dagang ngamalkeun ilmu dah akan bisa ternak amalkeun ilmu ternak nu paling penting ilmu ngadidik anak jeung pamajikan jalan rahimahullah kumaha cenah ustaz cara ngadidik anak jeung pamajikan berikan contoh terbaik oleh bapak-bapak ka istri jeung ka anak-anak urang sadaya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar jamba-jamba ala iman pelihara diri anjeun jeung turunan anjeun
dina seunara kewajiban ngadidik bojo jeung bulan kali teh kewajiban menjadi carogena ngangkat supaya biasa ngadidik istri jeung anak-anakna kedah rajin ngaos komo di dia aya abah nurut dina mingguan sasihan rajin ngaos terus pernah ngaos amalkeun seseueur nama model ibu-ibu ge ari ngaos rajin tiap minggu rajin ngaos tapi beres ngaos poho deui betul tidak minggu ayeuna ngaji muludan di dia ngaji muludan di itu ngaji aos kepaisukan anak mah hasil muludan kamari teh naon teuing pokona mah aing mah balik muludan teh kamari kesel naon teh bagian besek Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Yakin berarti benar dengan kesek unggul ya. Sebab ari kulo masuk dibaca di nata. Tujuh ayat sebut jamaah besek ke ayat sebut jamaah besek ke lamun tiap balik ngaji mau kawan besek sepuluh itu saudara salah saiji anu ngagukurkeun pahala ngaji balik ngaji muludan panitia beakeun pukul itu sapanjang jalan lain ngomongkeun ilmu di kiai aing mah panas lapar teu bagian besek-besek aja sok aya kitu sok Oma di tempat dinten ayeuna lamun teh kabagian alhamdulillah Gusti da abdi mah bismillah tawakkaltu ala Allah na teh bade tolab ilmu lain tolab sangu betul terus kumaha eueuh amalkeun ilmu eueuh bagaimana wanita berbuat baik kepada suaminya layani suami setiap hari tawarkeun awak kurang jang caroge kosok tara iya teh kekasih hatiku dia adalah belahan jiwaku dia adalah bidadari surgaku tidak akan aku berada di sini dan tidak akan punya apa-apa tanpa doa beliau ngantak ieu mah lalaki nusuk apa di belakangnya wanita yang soleh tahajud juhana minta duitna rajin maksudnya gitu Ustaz minta duit rajin bilang yang penting tahajud rajin duha rajin tobat rajin hajat rajin sodako rajin aing lamun ke di Bekasi ke di Jakarta nelpon beb osok disebut beb ntar aku salaki karunya teuing kasihan deh lu sok nyebutna naon apa kokom aduh tegaul akang ka pamajikan teh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli cek baginda Rasul pan alus lalaki anu alus kanu jadi pamajikanana kanu jadi anak-anak nantak Mang Ruslan aya nang sisi matu omat lamun di imah ikanya pemajikan kumaha acarana dongkap ti pataran dongkap ti pangosan assalamualaikum ya Kumairah pemajikan deka lamun dibuka cadar geus ditempo-tempo tadi di dieu nu sakieu lobana can aya nu bisa ngelekeun pemajikan dek pasti pan moal percaya pan dan moal dibukakeun ku dek rahasia eta batur assalamualaikum ya Khumairah udah pemajikan dek irungna pan biasa nama 3 cm jadi 6 cm cesok dikit-dikit karena aku cara ke udah ecin pan model kieu gini Kang lamun boga pemajikan sok tanur biasanya sok stempelan ganti assalamualaikum ya Khumairah assalamualaikum ya istriku yang pipinya penuh dengan kokoloten tapi yang jelas suami berikan contoh kepada istri bagaimana pulang dari mana-mana penuhi adab assalamualaikum ya istriku ya sayangku ya cintaku ya buah hatiku pokoknya mah puji-puji
Sebab naon? Istri itu pejuang tangguh, kerjanya tidak ada waktunya. Ti mimiti hudang sare tapi kakeun sare deui eta pagawean lalaki mah enteng ce. Lalaki mah tiba ngandalkeun kuli mere duit ulin, kuli mere duit ulin, betul tidak? Mengurus budak saha? Anu masak saha? Anu nyusul saha? Anu kukumbah saha? Anu ngepel saha? Capek teu? Syukur. Tapi pan eta amalia ibadah anu bakal ngahasilkeun sorga teh awewe nu ngabdi kanu jadi carogena. Omat ya di itu aya grup pengajian teh ngaranna teh naon poho deui da awewe model ayeuna teh naon sebutna teh ibu-ibu mah pokoknya gaul nih dah halis nanti mun ngaji teh melenting bih ai awewe mah yakin keluar ti imah geulisna kawanti-wanti mantog ka imah ditelek-telek ciga kunti atuh rek teu kitu kumaha ari keur ngaji keur ka ondangan keur ka pasar awakna seung bajuna al rupana can tetek ciri jarawatna ge kelina 2 cm halisna ge diurus sifat bibirna urahay balik ka imah buka kerudung ai buuk panjang cicing di juru bari ngahaleang Sunda teh gugut-gugut pacina kuntilanak pas rek sare ngadenge informasi ti batur perawatan mata bonteng dikeureutak taplokeun perawatan bibir make engkol ditaplokeun atuh saliwat siga bebegig sawah ngantak hati-hati aja kumaha carana mun tiap bengi caroge aya uih ti pangaosan ti abah ti dieu ngaos eueuh langsung beb bade peryogi moal ka mamah sanggup teh eueuh meni gogodeg kunaon maksudna era nawaranana lempangna bari kepot-kepot seeutik pandeke sok kitu kabita ku pamajikan teh geus lempangna dikeplok-keplok keplok channel bahenol nerkom geus aing rengkas buru-buru acan mun imah kudu kitu ulah ieu mah mun salaki loba duit si ece macuat ciwit bari butak jitet birit nabi bita sarang berit mutalaki teh beda uang si ece ngajakan perang di dapur meni tongteng budak bayi kabalerang asap gitu asap belum salakina teh keur teh boga duit cicing lalawang panto imah pas jo da bener ce ieu mah curahan hati lalaki abi kan jamaah pamageut seueurnya tiap beres malam minggu pengajian rutin nu diomongkeun pamajikanna teh kiai minta doana naon supaya pamajikan abdi teh eta lalaki emang kunaon kira beuh kiai ngalawan preman di pasar mah kumisna sagede hideut bajra ge teh sieun tapi abus ka jero imah ningali rarai pamajikan terus calangap eta huntuna cigarek ngegel wih ya Allah ya kali da bener pasti ajeun batur mah eueuh teu asa kiamat tapi dicamrutkeun ku pamajikan ngan untungna bojo abdi mah tara camrut da tara kadeu tadi itu sumpah ente aya ge pamajikan mah kesana ulang pakai cara supaya camrut aing teh ya minimal moal sieun aing ingat ya beres gitu eueuh nah penting teh pamajikan salaki teh cium tarang pasok tara kunaon sih kunaon sakare pamajikan wong tara jadi karena Gusti Allah gede dosa kecairan rasa ini kayak penting mulai udah kayak abina ke tanangna geus ngeuleng hideung loba dakyan ece lamun ece umroh jeung haji lu di udah-udah teh aya nyium batu hajar ai hajar teh
batu aya aswad teh tarang salaki sia kecelakaan teu kudu hese-hese sapoe sapeting 10 kali 700 dosa diurut ke kursi ngandung jadi masalah salah kira gila ayo butuh pamajikan terus kada harjing kuat cepuk ayo dipen murah teh nempel salah kira teh sadar nongkrong di pos ronda cek tanah ngana gelo kan ya akan beri contoh yang baik kepada istri beri contoh yang baik kepada anak-anaknya kumaha carana harmonis heula batur sakasur penuhi mahabbah batur saka ku ayana maulid nabi ciptakan mahabbah di dalam diri mikanya anu jadi pasangan kurang heula beres mikanya pasangan mikanya ke anak-anak beres dirinya mahabbah salembur jeung tatangga ulah silih goreng ulah silih omongkeun sebab naon urang teh dilarang rumaja tilu rumaja teu meunang urang ngomongkeun batur bari nyela-nyela kagorengan batur we kakang urang tempo geus nyopot deui motor pasti eta teh kreditan atuh nyakeun wae nu ngiribitna ge batur nah ece numiu ulin kata tanggana Abu Sulaimana assalamualaikum waalaikumsalam awewe menaon cing pertama nu dilakukeun panonna da apal dimimiti lukisan tepikakeun tulisan tepikakeun banda nu aya di imah batur apa sorena laporan ka salakina di imah Pak Kiai ora wesunya tulisan kaligrafi lagi nulis sae urang milarian cek salakina teh mikir bogo aing teh kabelet duit oge diproposal we terus salakina ngantak yakin lolobana lalaki leuwih gancang maot di batang pamajikan sebab naon lalaki mah bagian makan hati ngalawan teu jamaah rahimahullah anu katiluna anu bakal dibekal kalam akhirat nyatana urang teh bakal butuh wa waladun sholihun yahu ieu tah ulang dari santri-santrian anu bakal dibekal ke kalam akhirat nyatana doa di para santri-santrian ka indung bapana engke ejeut keur disiksa tiba-tiba ditulung di Gusti Allah kulantaran naon doa tidak jadi anak anu soleh ngantak wayahna pasantrenkeun urang kali supaya urang kali teh ulah matching ku pergaulan tapi matching ku peradaban ilmu jeung akhlakna anu sae insyaallah lamun urang kali pasantrenkeun bakal eta urang kali jadi pitulung jang urang di yaumil akhir insyaallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan shiruna biha wa adana diberkahkan Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal salaresna siap dinten sim kuring teh isin ngaos di pasantren Al Indidom kuningali rarai abahna teh tasawantun sebab naon biasa nama nyarekan teh budak leutik ayeuna nama nyarekan teh lili unggul tapi kulantaran memang hoyong silaturahim bari mahabah kana jadi pun guru simpuna itu naon dinten ieu tiasa sumping ka jamaah Al Indidom alhamdulillah. Ini tadi simpiring ini tabuh setengah 2 di Mawenang Nagrak ayeuna di dieu jeung Sultan kedah ngisi di Banten mungkin wengi kedah di Cipidang di Solir kabayangkeun teu jadwal ngaji aya loba kabayangkeun teu loba naonna
Ieu kalakuan ki ongkoh ngaji tapi langsung ngudung wae. Aing ngapotan duit. Doa di jamaah dibarengan jeung di perang ke jamaah yang siar betul. Kumaha mata duitan wae atuh. Tapi dan memang bener. Lamun urang balik ngaji teu mawadu dukungan. Ya teh. Dukungan doa ke jamaah ngaji sia-sia. Jamaah mah kulit. Tukang kulit. Duit mah lobanya. Ngan can dititipkeun ku Gusti Allah dibaturkeun. Alhamdulillah wa syukurillah mungkin kaping 7 Maulid Akbar di Ponpes Aido. Insyaallah jamaah anu di jamaah. Insyaallah sakanan walimati sofar. Simkuring berangkatkeun mandor di yayasan angkat berangkat umroh. Sakanan walimati sofar simkuring jeung bade angkat ibadah kembali. Karena ibadah kembali yang pamajikan ayo urang berangkat ke Bali padahal baru itu 8 bulan jeung aing di Bali eta. Insyaallah mudah-mudahan sanes waktu tepat deui siap berkesun moal tiasa pendapatan 2.15.500. Alhamdulillah. Ayat ngeteh daek teh ukuran cincin kana semen, daek teh ukuran gelang kana semen, daek teh ukuran anu aya di isi dompet kana semen di besi. Sanorek nambahan. Didoakeun langsung ku deuk mah. Didoakeun langsung mugia derajatna sing diangkat tina panguluhurna. Aya wanita langsung nyumputkeun leungeun kana atas baru. Kembalilah. Iya mudah-mudahan akhir jamaah sing manfaat, sing jadi serah, sing jadi ragi kanggo pambangunan akhwat. Pondok Pesantren Al-Intidom mugia insyaallah sing jadi betul siapa mugia ayat Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.